Ari Ceh Haji kieu oge abi ge nyaho mana nu bener mana nu salah. Saha ieu nu nelepon? Halo? Oh, Eneng. Aya naon, Neng? 1 juta. Keur naon? Oh, kayak atuh nya urang cek heula di rekening Ceh Haji. Sarunya teuing. Nah saha nu nelepon Ceh Haji? Ieu babaturan Ceh Haji nelepon ke Ceh Haji rek pinjem duit. Ih Ceh Haji ulah sembarang minjemkeun duit sanajan ka babaturan ge. Minjemkeun duit ka babaturan mah moal bisa balik deui ari Ceh Haji. Tapi Ceh Haji teh bingung, manehna teh keur butuh pisan. Lamun ngomongkeun masalah butuh mah kabeh ge butuh duit Ceh Haji. Abi oge butuh ari Ceh Haji. Emang sih, tapi Ceh Haji teh karunya manehna butuh kedahar. Dahar mah ku sangu, lain ku duit. Tapi meuli beas ge ku duit, Cek. Yes. Ah, tong hariwang, da rezeki mang saya nu ngatur. Jadi Ceh Haji ulah kasieunan lamun manehna kalaparan. Keun bae Fitri, pamikiranna bener. Ih, ari Ceh Haji kieu oge abi ge nyaho mana nu bener mana nu salah. Heeh, atuh ari kitu mah bayar atuh hutang Ci Fitri anu 1 tahun yang lalu. Ih, ari Ceh Haji, pan abi geus ngomong ka Ceh Haji, ulah nginjemkeun duit ka babaturan, moal ngulang deui. Ayo Ceh Haji. Padahal mah basa-basi we, urang teh hayang diajak sebenarnya mah. Nur, Nis, di kamarana. Iya, ada kaundangan ke babaturan sekolah. Deka undangan babaturan sekolah. Nis, maneh teh era hayo wae make baju eta. Keger wae disebutkeun SCTP, satu baju untuk semua. No era mah nu hirupna loba gaya, aya hutang di mana-mana. Anu era mah ulin ke tempat mewah, dahar anu ngarareunah aya kana hutang mayar payah. Jeung no era mah ari gaya elit, ekonomi sulit. Padahal mah basa-basi we, urang teh hayang diajak sebenarnya mah. Wow. Abongnya loba duit, di ditembong-tembong gitu. Eta duit. Heeh, duit saha daun. Emang duit bisa meuli kebahagiaan. Lamun duitna loba, Yes. Loba ge duit mah moal dibawa paeh. da duit mah jangan hiruk Fitri. Duit emang teu bisa dibawa paeh. Tapi eueuh duit narasa paeh. Emang sagalana kudu ku duit. Nya atuh kabeh jelema butuh duit.